Nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan anu diranjam. Kalayan nyebat asma Allah nu kagungan sifat murah sifat asih. Wirih manusia diwajibkeun tapakur, tadakur sareng tasyakur. Margi ilalampahan pawayangan teh tekirang sareng telangkung nyaritakeun salah jeung bener, adil jeung murka. Lamun anjeun geus bisa ngaboker taud, artina kabeh bakal katempo ku mata sia, mana nu bolon, mana nu geus dewasa. Sabab ari audu teh asa tina kecap a wa ga. Naon sababna? Sababna harokatil wau ilal aini, jadi harakatna wau ditukeurkeun kana ain. Pasropa maka surup audu ay akdiru, artina kedewasaan. Dina saban-saban robah mangsa. Iya. Ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur. Kahayang patema-tema karep tereureureureut. Leres kaula nu sihore. Kumaha sepuh anging kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karandapan. Laras ama saperti nu karandapan ku urang ayeuna. Boh ngeunaan urang di dieu, boh ngeunaan kaayaan negara. Mun dina panyakit mah ieu teh geus komplikasi. Kaayaan negara astina kaserang ku rupa-rupa kajadian. Ieu can angeus jelegur belah ditu. Can angeus belah ditu jeleger ieu. Beberes nu ieu kurunyung gempa bumi. Rengse eta nu katinihan urung. Leres kaula nu rupa-rupa krisis anu kaalaman. Krisis akhlak utamana. Timbalan kaula nu tapi omat ulah rek nyalahkeun salah saurang. Ieu teh sawatara tina kasalahan sarerea. Ti mimiti nu gede nepi ka nu leutik. Leres. Naon disebutkeun salahna? Timbalan kaula nun inget yen urang teh jelema, yen urang teh manusia. Yen anu ngaran manusia teh tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalalepatan, samenit ganti sajam robah, janji sore rajin teraka pake isu. Eta jelema. Naon sabab manusia teu cicing dina hiji martabat nyaeta sok kasalahan jeung kabeneran. Leres. Eta ulang. Laras kaula nu matak pangeran nyadiakeun hampura ge keur manusia, uningaeun anjeunna mah yen manusia teh sok sakasalahan. Ngan ieu kasalahan ulah dihaja. Dumeh pangeran nyadiakeun lautan hampura keur jalma-jalma anu taubat. Ulah direncana. Oh eta. Ai direncana teh anu aya patula patalina jeung hate, lamun hate geus nganiatan goreng tuluy nepi ka dilaksanakeun ta eta hukumanana bakal beda, bakal leuwih, oh leres nya timbalan. Jadi di mana urang kasalahan teh anu tengah haja tadina hukuman beda jeung anu direncana. Laras kaula nu tanu matak dina lebah dieu nu kumaha atuh jelema nu bener teh nu kumaha mah cing sok dah diajar jalma nu bener teh nu tara salah, jelema nu bener teh nu tara salah. Leres saha jelemana? Timimiti ayana manusia Adam baheula nepi ka ayeuna reuay sekeseler Adam, saha nu tara salah? Oh
Burukan nu kumaha tuh jelema anu bener teh anu daek ngomean karena kasalahanana. Oh ngomean lerat dina lemah dieu wangsul kanu tadi omat ulah rek nyalahkeun salah saurang ulang salahkeun sararea ieu teh bongan bangkong sabenerna. Bongan bangkong nah habat ngalepatkeun bangkong bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan jelema teh loba ngabohong pasinina loba teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati. eta tak eta penyakit teh kasararea datang timbalan kaulanun di luhurna janji ka rakyat loba teu dicumponan di handapna janji ka pamajikan ge kitu. Naon sababna lamun nyangkut soal pamimpin kabeh di dunia teh pamimpin sabenerna pangletikna urang teh mimpin kulawarga cenah teu boga bojo teu boga anak mimpin diri. Oh eta sabab dina diri sorangan oge nyaeta aya hak iblis jeung aya hak manusia. Dina diri pribadi teh aya hak iblis aya hak manusia dirinya ngagigi dina awak anjeun. Tadi dia bongan anjeun boga pamilih atawa diansikan ku pamilih geura pilih mana hade mana goreng sok dina hate maneh we heulaana ulah waka ngomongkeun batur ngareformasi diri heula we sorangan nafsuna amarah lawamah sawiyah mulhamah ngewaan gereuhan sirik pidik jail kaniaya iren paraten dudupak rurumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik jeung sajabana. Oh eta teh aya dina hate maneh tak ari hak manusia mati dituna nyaeta sidik tableg amanah patona nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah nyaahan dedehan ulasan asihan daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titelem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun tak jadi pangna cilaka maneh teh sabenerna bongan ngakan hak setan apaan sirik pidik teh eta teh hak manehna hak setan nah beuti pigawe ku maneh eta kutukan teh keunana ka saha nya ka setan wah ceuk saha teh sen ngoping we yen eta setan teu terkutuk usaha dikutukna ku Allah iraha baheula kumaha ngutukna nah diberi atuh kapan sidik netelakeun katerangan dina waktos para malaikat sadayana dipiwarang sujud ka Adam sadayana sujud ila angin malaikat musarofah anu teu sujud nyaeta didinya menang gelar ablasa iblis bedegong artina didinya dikutukna laras jadi dikutukna setan teh baheula ari ayeuna jadi kutuk keneh kusaha ku Allah manya aya Allah dendam nepi kana teuli eta Allah nah ieu beungening teu sami jeung anu sanes naon Sumun ayeuna pan dikutuk keneh ku saha? Ku Allah. Ari setan menang saha? Menang Allah. Geus eueuhkeun atuh. Aya rek terus-terusan dikutuk mah. Da baheula ge sabenerna setan teh diogo. Ku saha teh? Ku Allah. Kumaha diogona? Dina nalika setan mikeun proposal ka Allah. Demi keagungan anjeun ya Allah, abdi rek ngagoda anak putu Adam. Didinan teu. Didinan geuning diogo lain dikutuk.
Abdi hayang panjang umur ya Allah, digugu geuning diogo. Abdi hayang gagah, digugu geuning diogo. Keke upami kitu melepat katerangan, lain katerangan nu salah sia nu mikirna nu belegug. Keke nu matak jadi heula urang Sunda grepek. Leres. Abeh bener nyalopakeunana, da ieu mah urang Sunda geus poho kana basana. Poho we kana budayana. Akhirna jati kasilih ku junti. Sedengkeun eta budayana sorangan geus diluli-luli, sedengkeun martabat hiji bangsa bisa diukur ku budayana. Lamun budayana geus awut-awutan, bangsana ruksak. Oh eta. Dah eta. Luar biasa. Keke dupi dikutukna eta setan teh kumaha tuh? Dengekeun basana, pinahkeun. Sok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karek maca teh mah. Geus nepi nu kitu teu acan? Acan. Da moal nyerep kana hate ai teu nyaho mah. Hartikeun heula. Abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dikutuk. Karek hartina. Oh nu tadi mah maca ngapalkeun. Abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan anu dikutuk. Eta mah hartina sunana. Ari migawena? Migawena nu hese teh tah. Nu matak ulah numpuk dina teori kayak gitu. Palalinter dina ngomong nama palalinter nya capekna boh ngeunaan politik, boh ngeunaan agama, boh ngeunaan dari agama, boh ekonomi. Persaya dina ngomong mah ngan nagara jeung bangsa teu butuheun anu loba omong, anu butuheun teh nu loba gawe. Oh, no action talk only. Nya. Jadi hartosna nu tadi teh kana gawe lompatna, gawe sabab ceuk pangeran oge nu bakal nepi mah amal. Kumaha teh midamana? Hartikeun heula nu tadi ulah salah nyalopakeunana. Abdi nyalindung ka Allah. Tina pirang-pirang godaan setan nu dikutuk. Tah saha nu dikutuk teh? Setan ku saha? Ku Allah. Tah eta sia mah teu mikir wae atuh. Salancar na kedah kumaha da ceuk guru na kitu ka ulama heueuh sia teh mangeran ka mama teh mangeran ka guru cing ai Muhammad ngamuridkeun teu oh salah we ngahartikeun murid sia anu sakitu ratus salah kabeh lalawora sok balikan deui abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dikutuk saha naon teh nu dikutuk teh nya ceuk nu nama setan sia teu mikir Udin dagang bonteng sok dengekeun Udin nah teu nyambung tina taun kana Udin ke urang sambungkeun belegug Udin dagang bonteng dibeli bonteng teh ku ajat Udin dagang bonteng ajat meuli bonteng terus ku ajat eta bonteng teh dirujak ajat nyiri beuteung lantaran bonteng teuing nyalahkeun ka Udin teu da Udin mendagang alus dari godaan setan yang terkutuk saha anu terkutuk teh setan teuing sia mah belegug wae atuh godaan ceuk aing tadi godaan setan teh sirik, pidik, jaya, kaniaya, iren, panaten, dudupak, rurupak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, sik-sik, melik, tekaopan, tepayaan, pedit, buraong, muntangul, bedegong. Ta eta teh dihakan ku sia jadi saha nu dikutuk teh? Nah jadi kaula sia nu dikutuk mah. Oh eta tuh salah nyalopakeun salah kaituna bahaya. Karek agama turunan sia teh geuning.
atawa meureun karek agama tuturut muning teh apa dibawa ku garong ge ngisilik we. Ulah tuturut muning dalamun indung bapa nini aki sia Kristen made Kristen satayana teh. Nya mikir atuh. Genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep ayat 835 ayat leuwih eusina mun sia mikir mah. Atawa untuk orang-orang yang berpikir, nah sia teu mikir atuh. Aduh. Lamun anjeun geus bisa ngaboker taud, hartina kabeh bakal katempo ku mata sia, mana nu bolon, mana nu geus dewasa. Sabab ari audu teh asa tina kecap wa naon sababna? Sababna harokatil wau ilal aini, jadi harakatna wau ditukeurkeun kana ain. Pasropa maka surup audu ay akdiru, hartina kedewasaan. Can dewasa sia. Masih kene bolon sia. Aduh. Ngarti. Nya atuh nu mata kula sok tau ge bisi diberi ke ku aing. Oh, leres. Diudag kana tauhid teh bisa ngajawab bahaya. Nu matak kokop tah ilmuna sorok nahu mantek bayan maani bade 12 pan kudu apal anjeun tah eta kurikulumna eta. Aduh diri sorangan eta diri sorangan panggoda teh aya dina diri sorangan ngelekete ku ngapoe dina hate supaya anjeun tigebrus supaya anjeun silaka eta dina wujud anjeun sok kotek tak heula. Nya nu matak diri sorangan heula beberes. Karunya lebar dik dikamanakeun eta diri maneh sabab urang kadunya teh teu hayang teu mung tapi ku kodrat irodat anjeunna. Urang gelar ka alam dunya malahan indung bapa ge pan teu ngahajarek nyieun urang kikituanana teh. Onya. Aduh. Sakitu tah lamun anjeun geus bisa merangan hawa nafsu nu kawengku ku dada anjeun hartina maneh teh bakal dipikabutuh ku nagara jeung ku bangsa. Nagara jeung bangsa ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas. Di negara Astina teh sabenerna boh pamimpin negara Astina boh bawahanana boh nepi ka rakyatna kabeh karek nepi kana kualitas. Oh karek nepi kana kuantitas, can nepi kana kualitas, tapi geus keur dahulu. Lain bedeuna nu kudu hade teh. Heula jiwa urang, mental urang heula, it not the gun but the man behind the gun. Oh laras. Lir pendra. Iya. Barang nuju raos ieu sang resi ngadidik ngeunaan patauhidan. Laras. Margi ieu tempat teh kareh kabanasapun ku negara Astina kengeng wartos ka pemerintah negara yen di dieu aya pasantren anu ilegal. Wah sakitu Resi Bisma Resi Durna ti paguron luhur Talkana kalayan ti paguron luhur Sokalima ngarasa kasaingan ku ayana ieu pasantren margi ieu pasantren teh kajojo ti mana-mana. Ieu Resi Bisma Resi Durna ngiring kairing kula dia bala tamtama utusan Prabu Duryodana pikeun ngagempur ieu tempat. Sorak kedahalan dia. Ya, tingker kebuk. Tingker ya. Ayo. Tingker.